sabar ate keur berusaha ya pan teu gampang neng rek kawin teh gitu ate rek bener-bener ngomong ka bapak neng teh rek kawin teh teu gampang keur boga heula imah duitna kan pake kumpul heula meuli imah itu acan kerek seserahan berapa kurang kudu mau di 500.000 nah neng naik gitu. Nah, atuh ayeuna rek kumaha deui atuh sok hubungan geus ieu aya rek kanu 3 tahunna. Ieu hubungan teh masih digantung aneng teh capek ieu saha nu hayang hirup kieu. Ini apa anak keur kumpul duit yang ukeunnya keur kumpul duit yang naon hayang boga imah heula. Hayang boga heula imah kitu matak acara pura bere kaneng teh nyamerege saleutikna lah saperluna lah kitu nya wayah we sabar heula neng teh. Ah. Apa? Yuk, aya naon? Kamana ieu budak nu gede? Kayak can balik. Hari urang sakitu ayeuna mah gede nu makasih. Sabar we eneng mah. Minta duit yang ka salon dibere duit 25.000 mah ikanu naon mah ikanu seblak mah kokom. Seblak oge seueuh neng teh. Nih neng teh yang ka salon ieu tuh buuk. Geus pirang kieu tinggal geus-geulis hayang meuli wedak da meureun hayang boga kabogo cantik, hayang boga pamajikan cantik tinggal cek aing teh hayang Bu. Hayang neng neng mah jadi cantik gitu. Sok tahnya. Aya nama pokona mah engke lah sing sabarnya engke lamun boga duit deui tanya menang duit teh. Nah, kalau neng kabagean, da geus jadi salaki mah neng atuh. Ayeuna meureun duit teh meureun tamprok ka neng sadayana atuh. Iya naon meuli ieu bisa. Ieu neng mah hayang meuli lipen ge teu kabeuli kuaan sok apa duit teh ieu dikamanakeun dipake karaokeannya. Henteu neng teu dipake karaokean. Aya dikumpulkeun pan cek age dipake keur kumpul masyarakat bumi cenah gitu. Wah, tuh banyak hari uang dia budak awewe ieu teh. Aduh, ampun, Boy. Yuk, di mana, Neng? Pipir Di pipir. Jeung saha? yang udah kidang di dapur net Terus? hirup gedeng anu jangkung Oh, di mana? Di situ. di pipir Oh, ayo turun sana, ayo. Pondok ieu sok neng teh hayang dikawin, neng teh hayang pas batut. Ini ate geus sabaraha taun ieu teh kepastian. Belah mana, Neng? Cingan. Kurang tempo. Alah, heueuh we geuningan. Hayang lipeun Itu duit. astagfirullahaladzim eta budak. Ayo urang dagoan di ditu na. Kumaha? Urang dagoan di ditu. Ayo atuh ayo. Ayo kan orang omongan gitu ayo. Malam ini teh amos. Yang ke pokona mah neng sabar heula nya ya amal insyaallah ieu nya lamun teh apa arek daya kasih bapak. Geus we loba drama wae nama ieu urang kasih abah. Oh nya hayu atuh. Ngomong we tengah hasilkeun. Sabar neng. Waalaikumsalam. Jadi urang teh geus di mana, Neng? Maneh teh mending ngariwangkeun ka kolot teh. Kolot teh keur ngararieu. Ayeuna pan teu ningali eta dina berita teh aya geuningan aya pemerkosaan mah naon itu eta kolot teh hariwang. Maneh teh jangan di imah can bareres. Budak awewe wayang kieu karek balik. Nah, Dihareup teh jauhnya. Dihareup. Nya tos dipayun abah gitu. Tangga jemput abi. Ujang teh di mana? Abi teh di Palipun. Ari ka dieu naon kana ka Abah? Tadi teh nya badane antara-antara tadi teh itu abi teh diajak ku neng tadi. Orangnya lawan bareng kamu. Oh,
lain hari ujang hayang ke anak abah teh boga naon cing abah yang nanya ieu ayeuna. Abi teh memang dagang gaduna naon aya da mama abi tukang editan kartun bah fotografer dina video-video bah. Naon ngedit cangcut. Asa teu kahar sih ngedit cangcut. Capcut mah eta nu ngedit foto-foto teh menjadi galeris yang halus. Kumaha da abah mah teu ngarti saeutik oge. Mohon kieu nya abi teh damang teh di fotografer bah. Fotografer. Fotografer abi teh bagian Anu kumaha fotografer teh abah mah teu ngarti ieu teh. jadi lamun anu di sinetron gitu mah tah abi bagian tukang ngedit-ngeditna bah. Ngedit. Terus kumaha Tah itu. Tah abi teh nya bade niat laras-laras teh pan sabab abi bade niat laras ka putri abah teh. Abi teh kumpul kanggo masyarakat bumi gitu. Sabar gitu. Insyaallah abi lamun tos tadi bumi mah kadu proyek ambil ieu terluncur di jasa kasar bumi insyaallah abi bakal dikasih. Oh, bakal ngawin anak abah gitu. Nah, itu bakal bagus. Pokoknya mah satentung ujang can boga duit mah ku abah da dicarek we ke ujang lamun geus aya kamajuan tah. Nya nengnya itunya sok tah coba budak abah teh pan awewe palalaur ari kolot mah hariwang ayeuna naon. Jadinya minimal lah bebeja atuh nyarita ka kolot teh ulah ngariwangkeun kieu sok kumaha. Sararep tiba kaditu we langsung ka pipir. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iya aya pingin nantuin abah geuningan. Ari ieu saha? Eta saha eta? Oh iya teh, babaturan anak abah cenah. Ari abah teh kalengitan, eta bebeja ingita teh tadi. Tah sabenerna mah abah teh geus boga ieu pibebeneun hate keur anak abah. Nah, ya abah. Ari ieu saha ieu? Anu larasna? Kau babaturanna cenah walau Ora rencangan tapi ieu pieu. Ngan ieu abah teh kieu. Da ieu mah pan teu nyaho abah teh nya Nya. gitu. Jadi pan sakalian jang ayeuna bebeja ieu nya. Ari abah teh heuda boga utang ka dieu teh. Jadi kagok erek dibikeun we keur anak abah gitu. Kena eta mah gampang lah engke eta bisa diatur eta mah ieu mah da keur mah abahna teh nyaho keur mah da abah teu nginjem duit teh boga hutang ka manehna. Ieu si Neng ngange abi pokona mah. Ada atuh. Kena eta mah gampang lah engke eta bisa diatur eta mah ieu mah da keur mah abahna teh nyaho keur mah da abah teu nginjem duit teh boga hutang ka manehna. Lain masalah 3 tahunna. Ieu teh tos dijodohkeun di baheula keneh. Sareng abi teh. Neng da itu. Kieu jang ieu teh nya. Ari sabenerna mah ari dijodohkeun mah acan ngan calon dijodoheun anak abah gitu. Nya abi mah pasrahkeun ka abah kamu. Terserah bade milih ieu teu naon bade milih abi teu naon. Nah, jodoh ngomong ka mananya banyak. Nya. Nah, hiji Kumaha? abi mah ieu entong diabur teuing karunya Karunya teh meureun calon abi teh. jeung meureunna da ujang teh meureun lebar meureun ka anak abah teh kitu nya. Lain masalah lebarnya. Nya. Nya geulis. Kurang kumaha engke tinggal ku abi di bunian meureun. Nya. Bingungan kumaha. Nya gitu. Obatnya? Insyaallah ke. Kamu Ku abah ke rek karunya diomongan anak abah. sok we eta mah ngobrol deui. Abi meureun itu mobil dipayun. Oh, nya.
Ya, sok. Iya rusuh ya. Ya, Ya. ya, Terus sok. terus. Sok, ya. Yang itu salaman. Mana kan? Mana wae ya? Wah, teh dua. Sok penting aku ujangnya. Orang tanya lah kasih abang. Iya, naon-naon. Kan jeung abang geus banget tuh tahunya. Age reuah saya bayar. Ya sok. Atau sana dia. Aing kurang kumaha ka bapana bere duit kurang dibelikan ke bapana tanah mau nama ku tungguan di dieu sampaikan ka kumaha ge amak pisan beak di dieu teh. Tuh, Pak, dia paling jeung dia dihareup. Sayang gitu. Anu bisa dikawinkeun teh jeung Seneng. Ah, Terus dihareup. Cek beja di imah aya nu kieu lalaki. itu. Aya lalaki naon, Pak? Apa ada setuju si Neng kawin nu kieu? Oh, nyaman Lain mah gitu, tahu gitu, geura. iya, Oh, iya urusan si keluarga Neng urang. mah. Si Neng mah. Si Neng mah badagong. Aya gitu budak, budak kawin jeung nu kieu. Ke masa depan ada kumaha tunggu, Bang. Tidak Mau jeung apa ada kumaha? Hari perjalanan mahanya bebas. Hari abdi mah da rumah orangnya merendah. Ya, atuh. Lain gitu, bray, ieu tingali lamun ada ku tambang atuh tong ku tawing Oh, sakalian. cerita nama itu ngarah gaya, meureun tidak ieu nama Hari gitu. abdi mah kan nyamar, jalan gitu ini mah setelan, nyamar setelan mah bebas. Ari ada mah anu naon? Hari abdi mah damang. Ya, Oh. ngeditan Fotografer cenah. Ayeuna ku abah bandingkeun ke fotografer jeung bandar sawah, bandar entok, bandar domba. Gede mana? Kalau nyari penghasilan mah nya gede benar sapi. Nanya, itu mah nu kieu naon, Bang? Oh, dah keun we Beungeut ku teu apa. sakumaha. Gampang lah kayak kayak diomongan sama we. penampilan, Ya, gue saya nama balik gue nama. Jadi nama sok balik. Nama. Gue saya tok nama balik gue. Hai. Apa? Apa yuk. Oke, aing kita tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Goblok sih kurang kene kalau siang gitu. Kuat. Siapa goblok di budak teh? Kalau teh Udah mama jangan apa? siapa astagfirullah. Udah buyut ya bang. Siapa goblok budak teh ieu daripada kamu bawa kabur ya. Tapi maksudnya naon mana? Ini calon orang. Kurang sama dia lah coba salah dari modalan total mana ini gimana kita rapi ya kau ngeloba drama si nama jauh didinya bukan mobil kurang kerete ayo bukan naon Fortuner Fortuner beda terus dia
Ayeuna mah ieu tingali ku we ayeuna. Iya, aing gitu ya. Sampurasun kami keluarga besar Barawak Ngakak TV. Jangan lupa Like, comment, and subscribe di part 26 episode 1 yang berjudul Cinta Segitiga. tontonan jadi tontonan. Well, astagfirullahaladzim. It's all a tragedy because it live only one. Let you make happy. Terdampar kita guys. Lapar dulu, kasih barang dahar dulu. Banyakin makan, jangan banyakin makan hati, karena makan hati itu sakit. Oh, kita ini lagi ngemandian kebo ya, Hari-hari kebodong. kebo sawah. Kebodong guys. Yang unggul syuting teh, terus ngulungku. Tapi orang pengorbanan geus bawanya, benar teh. Tapi kehujanan oh. Enggak sih kayak jijibrugan gitu tuh. Ah, ripuh kieu. Baik itu hitung mandi lah. Ah, cing, sepatu anyar aing goblok. Iya. Ah. Benarnya kaperi. Jadi berat. Orang atong gunungan kita well. Kita selalu Yang penting mah Barawak Ngakak meledak tetap berkarya. Baca ini naon dia? Berkarya bukan bergaya tapi berkaya. berkarya bukan bergaya. Kita bukan bergaya tapi Wah, berkarya. oke. Pokoknya aman. Jangan lupa subscribe, Share, subscribe. Ingat ya, kita bukan gaya tapi berkarya. Tuh sebenarnya. Wah, tuh berpadieu. Terus punya Serius? Iya, bisa beruangan. Aduh. Uyang. Buat mereka. Aduh.